kue tadi bisnis lancar. Kayak kubah kayak kue ayeuna ya. Juga rokok kan aya sabatan mau dirokok ah. Udah kamarana nya. Aing keur boga duit nemen kuat jararau sara rombong pisan. Lumayan nya sakieu mah. Aya ya teu beas keur mau rokok mah ya. Rokok lah ah. Assalamualaikum. Tah. Datang ya. Oh, nah ujung-ujung tah wae. Meuli naon kan ieu? Jawab heula atuh assalamualaikum teh dina teh mubazir. Waalaikumsalam. Itu aing beli rokok. Perapatan. Bungkus. Bungkus. Yo, kamari babaturan maneh sama layar. Oh. Layar. Heeh. Kayak gitu. Ya kudu ieu manehna ieu di cara rokotan kurang bajuna celanana jamna can ditarabusan beka ayeuna teh. Atuh. Terus udah kumaha ayeuna sakalian beli rokok bayar ieu. Oh atuh ayo. Kebeneran nih orang terboga duit beli rokok naon? Garpit. Bungkus? Bungkus pulang setengah. Terboga duit. Beres kita ngomong-ngomong barahaeun mah. Kamari teh ya 150. Kan ayeuna sisa gocap can dibayar. Heeh. Yang satu sok atuh sakalian mah lah. Iya nyata barudak dan teu barugan baju deui makanya main sakitu-kituna. Beak jeung jam-jam jeung calanana pada cara kota. Ya geus lengkap ya. Lengkap. Pada sah bau. Set bau naon? Bau neraka mah ya. Kuat bau neraka kuat pipika kituna jeung babaturan ampun teh. Eta urang teh haja mang sabenerna mah. Haja kunaon? Langsung duit tina bayaran. Lu lah balik kamari. Ya balik dah. Mungkin tanggung jawab ya. Kayak tah, anu loba ieu. Genta kabeh teh tah. Nah, aduh, bener ya rezeki. Bae jeung balanja. Tah atur nuhun nya. Heeh. Ya, telepon tanti ya. Hayu nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lumayan ya. Karasanya Gusti ngeunah geuning aya diboka ibadah mah hirup teh nya. Bener cekolot teh mah nya deukeut ka Allah membeureun nikmat hate teh. Bari basa membeureun nya cekolot teh dari cekolot. Wir abatan bulan 14 car Padang Narawangan. Ulang. Mana ieu aing? Jarang peuing ieu bulan Ramadan. Kumaha kemarin si adul mah aja adul ya yang si Kipri kira aku atuh aing jeung lembing wae ieu tongkrongan teh mending eueuh salah hijieun ka mana sor yang Anda oh Anda sah sor Anda aya Anda anyar Anda malah nonton temen lagi sama Anda kok bukan Anda ya sama Anda kumaha ieu sabaraha ieu ka mana tadi ieu teh ngaloyong mah deui mah karungsing boga duit oh entak naon ka jamban eta mah ngising teh kasar atuh eta kenaon dieu aing biasa sor ieu ulang-ulang je meredih kanu asingna Gusti ngenta kan umuran kawasa bade mah hayang hirup eling aing teh nya enang ngilu jeung maneh ieu bantu ka dieu ningang di apes kasebut teh aing cilaka ku 2 ku 3 tah ulah nyakeun ieu atuh komo si Kipling ngagebruskeun pan sarua ieu ge aing jam leungeun eueuh baju eueuh coba make naon nya aing lalampahan eno kumaha mikiran karena busana buset aing meredih tadi ge meredih buat cerik-cerik aing sor. Buset deh. Buat dahsyat tetap berbarinya mah. Marana ya budak.
Tah, iya ya budak teh ya. DTP yang ngambil tetapan. Son. Siapa kamu tuh ya? Bau daun kantutan. Belah mana? Ya, teuing heula yuk. Potang geuning yuk kan yuk. Bau ieu teh non. Kebang itu tan. Naon ieu rupana yuk. Emang ya, naon kira? Lah, nggak sampai mah buset. Dedem ieu mah. Iya lah, definisieunan ah. Ye, pulang Iya, enteng iya. kan cicing tuangan aing yuk. Demi itu kieu mah yuk. Apa? Deh. Yo meureun kalakuan teh. Hina we jeung ngahina tukang we. Paingan celising jarang ngeng atuh ya. Kurang ajar. Ya, siluman ini mah siluman. Ya, biasana sok nuki mah sok nyopetan tai domba. Siluman nuki mah. Wah, emang tidak cuma kitu syaratna nyopetan tai domba. Entak mending melenghir nuki mah. Buset deh. Aing kucing puring kaki cuma deket itu ya. Ada usir itu. Hah? Usir. Jampean. Ya, kalau bajampe ini mah doa, orang doa gitu. Siluman naon? Sorangan mah aya yeuh. Sor. Poe kiri. Ulah heureuy ya. Ulah heureuy ka hayang mah yeuh. Ulah ganggu. Sing ingat tempat ibadah ya mah yeuh. Eta mah leutik nya. Oh, kamu lawan sok. Londokan. Londokan. Jeung Tanggung jawab jampean. kurang syariatan heula yeuh. Sama nih. Ya, sama nih. Aling. Sama nih yuk. Tunggu yuk. Oh, Ini bobo banyak itu. buset banget. Ieu aing kipri lepaskeun. Sakumaha Masih nah ya kegereman gitu maksudnya. Oh dinya Goreng adat. Cuma heureuy ngomong ge heureuy meh nya. Heureuy. sok ngarombeng Dari ini mah kamarinaan ya. Iya heureuy kamarinan kamari. coba Bakawala pisan. Kuat tataranjang di Bali. Naonan coba teh. Ajar ke budak mah nu geok. Cenah ye ningali di batu. Borogon wae taranggelan. Oh. tah baju ieu tebusan Ada ulah gitu tah ngawirangkeun aing. Set di ece pan ku budak lemet. oh dia cek Oh nya. Ajar nu geok. Dari mana aing nu gelo? Mau gaduh di mana nu bisa ieu? aya we pokona mah Kamar dicair. air kamari bisnis biasa Cair. lain kieu kir Oh kumaha? sor Maaf. tujuan urang ka dieu teh arek men Naon? hampura ieu Lampura teh wae. anu mah serius Dah. Percaya nya. baju ya baju Percaya. tebusan Oh nuhun babadieu mah jeuh aing. Tebusan teh salah-salah sia keneh. katarima ai salah mah bener aya nama rek men hampura kir sor Boga hampura. salah ieu Bener bohong ieu. bener aya nama Ade. atuh ieu men hampura ieu Oh di hampura apa nya? Dul sadaya bakal kalepatan ieu babadieu buru-buru papanjati pan. Ada yang goreng baturan dah dia mah. Bener. Kilo moal. ieu hayang poe kopeh pas eta di dalam Oh nya meuli. lain Ieu mah ngajak ngilu moal, ngilu jeung ieu ngaji. tah bener tah ngaji ka mana Ajengan Kiai Caneom. Caneom teh di Caneom. oh ieu hayang tobat Naik kilo. Oh, tobat. lalampahan teh salah wae ka 3 brus wae ieu kir Dua jadi Emang orang sama-sama belajar. Terus ayo orang tadi tuh pulau balem hari ini yang diajar mah kurang barang ayo. oh nya ade teh nya ada kaajengan nya Oh nyaan aing. rek tobat ieu serius Tobat. Tobat tak kadalang. alah Geuning didalangin sok digolek teh merangkeun golek tubuh. Bat. Itu teh geuning. wah betul minta maaf Ya. Berakeun banget sih ini mah istuning. ya Bakawarah teh. lain dia kir saencan urang non teh ngaranna nyampeurkeun ka ajengan mah urang moal waka percanten ya ka didinya Oh. ayo urang Nah, sampeun atuh. teh pulang ka dalang mah jauh Heeh. dalang naon Ayo sih kita tolong nyarita nu balembing ini yuk. ayo
Ayo. Cuma ya orang si bokir. Oh iya ketempuhan bang. Besok era yang nanti semua batera. Baju ya baju kos kieu berapa ka ajengan kos kieu baju. Oke, Kita eta. pakai kopea. Nah ya nasurana nya, imut teu bisa sok grogi. Eta ka mana sih nyeri botol gitu budak teh. Oh, Cilaka ieu mah ya. Memang kemana ya Sol? Iya kesan. Iya. Tapi pasar pikir aja mana weh. Oh iya sih kan ya. Dan di dia aja Sol. Assalamualaikum. 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 Ya ajengan. Bisa na eta. Oh. Yung sola ha. O sa liyo. Kala di mah. Iya iya. Sola dito. Ngomongnya. Sola. Kalau sola Kenapa sih? Di mah. Buset. Arom ini mah. Sola dito. Mereka itu ya ayam benar ayam misalnya Sola. Ajangan. Ajangan. Ayo sola dito. Semuanya. Bangun. Sami-sami. Yo yo. Cuma jangan ngeta syariatna lah ngeta pituduhna gitu. Hirup soalna urang kuek-kuek teuing yo. Oh. Nah, sasaangan lah. Masalah kumaha carana ya. Nah, inilah hikmah gitu. Supaya jangan hirup mereka teh tengah kok anak tengah penting gerak ayam kedaangan gitu seperti badan ada nanti jadi monitor dari zaman ayam susah banyak zaman corona oh pas bisa keluar nah jangan nawe mana yang mawe bisa kota. Ini budak saya bisa di dia ya bisaan ya. Hari ngomong yang mono. Enggak bohong ya budak. Ya, pan era ya kian lawirang ya dia. Aduh. Bohong wae ya. Begitu. Nanti si bokir deh nanti. Apa sih nanti? Kedua kutil. Aduh. Ini pantasnya. Dia panas dia orang ekos dia ya. Katanya yang harapan ustaz itu ya patut ya. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Aduh, kita budak ekos itu sama saya di dia. Masih. alhamdulillah ya pengestu Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Udah ya Ustaz. Kekayaan. pengen HP heula ya jam biasa zaman budak ngora ya Ya Rasulullah ya Ustaz. kayak mau diajar bisa eta nanti dah foto amang ya asupan eta naon zaman ayeuna teh Kenapa lain kenapa? oh kenapa supaya rada ieu teh kan rada cerah gitu dan Dan kita tadi, tadi yang nah rupa itu aya naon mah yo bisaan banget maksudnya yang modal gitu ya nama. oh yang modalnya bisa di dia tak gitu mah ting kumaha mah ya alasanana yo karunya ku we yo ka budak ieu teh ya Jang. Oh kapoekan teh ya Bu. Oh Pantas sih kapoekannya Ustaz. Oh Datang lagi poe-poe. untuk tiburan kayaknya jadi kapoekan gitu kumaha ieu ti marana ieu zaman ieu Biasa Ustaz. Ya kan dia. Oh, aja kan dia. oh itu kumani budak mah Di bawah kuliah ada macam teh cenah ayu cenah orang kausar gitu. bingung teh meureunannya Linglung. oh Linglung asa poek ini. poe gitu hayang gemurai gitu dan hayang jalan usaha gitu Tangare kayaknya anggaran poek ya. Boleh sih tangare. oh dengan ringan-ringan ge tetep we poe Poek kan. oh tadi kayak naon jalan makanya kayak naon zaman pas ieu pan kita bisa keluar zaman corona oh ngarese pan ayeuna mah itu pan itu we ka Karawang geus ditutup ka Bandung geus ditutupan ayeuna mah PSBB cenah. oh ayeuna dilawan sabar we ayeuna mah jangnya PSBB penting sangsara. Benar barang. saya dah bener jang Karasa nama kudu dilawan sabar we lah urang saeutik lobana nanti Allah Allah subhanahu wa taala supaya urang cita-cita urang sukses sanaos yang nanti ka aya urang kos kieu gitu jang lobana kudu dilawan sabar naon Daun. gitu dengan dilawan sabar cek Allah oge pan innallaha ma'as sabirin urang teh kudu sabar ngalawan coba gitu sabar
eta urang kudu sabar gitu nya jahnya. Kudu sabar gitu. Urang kudu etik lobana kudu diajar teh doa, diajar naos gitu supaya hati urang teh rada caang. Ieu rokok kumaha ya jang? Di eta heula jangnya. Bisa dong kosan. Aduh pengen ieu. Korek na tuh. Gitu lah balik. Aya tah, aya ieu. Aya di jero jang ieu lah. Malung aing geus kolot mah ieu pas kieu geuning ieu lah. Cuma jang teu bisa ieu, abi jeukeunana jang. Sampai Nyampe lah. nyampe gitu. Nyampe heula. Kudu lah. Kayak Pak Ustad coba jampe mending mun mati mah jampe. Kalau mati oke. Ngeledat bae. Baik Pak Ustad. Tujuan ka dieu teh urang sararea teh Pak Ustad. Hayang diajar. Karena teu beneran Pak Ustad. Asa ku capek ya. Lekah teh 30 deui Pak Ustad. 30 deui nya heunya. Ngalangkah detik 30, ngalangkah detik Tah eta Ustad. Makanya zaman kerkos kieu ayeuna ya tuh. Ini mungtugana dibawa kana ibadah teh ya diri teh ya Pak Ustad ya. Ya, gitu juga dengan orang Benar, gitu gitu. diajar Diajar. ibadah. Itu jenjangnya. Wah, sare ibrok teh. Aduh, sare. Wah, sare ya mah ya. Kenal sih, ngobrol ngobrol. Ngobrol-ngobrol sare. Oh sare. Ada itu. Bilang ngomong pisan ka kolot teh. Ntar udah ngobrol tapi duaan nya. Ini rada tangan sih. Oh, tadi sih kemarin jalan gitu. Tadi Sare murah. Sare murah. Orang kan ngomong ke babna kita yang kedua. Oh, ya eta tadi. Mana emang kalau sare wae kurang wae. Kurang. Oh, gini yang kurang bapaknya. Oh, sok ayeuna mah regepeun wae. Enak kumaha Pak Ustad. Oh, ya urang ya Pak Ustad kudu kumaha ya Pak Ustad. Oh, dina waktuna urang kudu ingat kan dina waktu ngaji tinggal hari bapak urang dulu Bapak ayeuna ban percaya bulan puasa ya. oh puasa sok urang bapak yang aman. Tara puasa sih ya mah Pak Ustad. Oh, parahnya. Hari ini mah puasa. Oh, tempo yang geus kata meureun di luar. Oh, bapak susah buka bilu buka. Itu meureun ngejangnya. Dia ngomong-ngomong santri loh Bapak Ustad. Oh, alhamdulillah ya santri di bapak mah ya di Eropa yang wena Latina alhamdulillah ya bapak ngurusna di gitu musola ieu teh ya. Pan tadi teh paribasa mah jelema oge tungtu tempat kalutan tanggal tempat kalepatan gitu samenit ganti sajam robah gitu. Napa isuk jam di isuk teh kapangi sore tah eta suka jam tah gitu. Salah itu nanya tanya. Tah oh menjaknya resep ya. Kudu aya mah kudu resiko banar ajar lah diajar tobat ke Allah ya. Tadi tobatna ulah tobat sambal ya. Tobat sambal teh pan kalau sambal ada tapi didahar deui ai eta tobat sambal ai tobat ke Allah mah urang haritang yang tobat teh ulah dilakonan deui. Ulah itu misalkan tadi ya maling cepat bahasana maling rambutan di tanggal batutan teh kudu tobat. Ulah rek nyokot deui. Nanti kami Pak Ustad. Kami mudah-mudahan we eta referensi jadi iman pangrek ke urang baraya ya Pak Ustad. Jangan kira-kira ya. Jangan pamit. Bisa ku Pak Ustad.